Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber dongeng Mang Cecep Gorobacep di mana wae ayana anu satiasa tuhu manco. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Kuat Duriat bagian kagenap. Ieu anu nganggitna Bapak Wahyu Adam. Kade pangaintenya teu kengeng hilap bari ngadangukeun dongengna. Diklik like na terus komena oge tiasa dibagikan ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pemirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Engkang jungjunan abdi siang sareng wengi salaresna nu mawi abdi ayeuna ngintun serat. Maksad nu utami bade nyanggakeun beheung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Rehna abdi teh teu wasa mungpang kapalai sepuh. Abdi teh dikeukehan kedah daeka pamegat pangreremo sepuh. Duh engkang abdi hapunten. Geulih abdi ditakdirkeun kedah paturai sareng engkang. Mugi engkang ulah janten rengat galih. Urang sami-sami silih doakeun. Mugi kapayun sing tiasa petepang deui. Duh engkang kedah kumaha atuh abdi teh. Baktos abdi nunung kitu unina surat ti nunung teh atuh puguh Iwan reuas lain dikieuna lir ibarat dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teu sulaya tina panyangka. Buah hatena teh tetep dipaksa ku kolotna kudu kawin ka hade sabab kamanehna mah teu sapukeun. Sanggeusna nampa surat ti nunung harepan-harepan endah pikeun hirup bebarengan jeung buah hatena jadi musnah katurug-turug ceuk Danu dikawinkeunana saminggu ti harita. Jadi anak kitu poe eta pisan poe nu ka-14 Iwan aya di jero panjara. Bu surat teh diasupkeun deui kana sakucalanana leng ngahulang ngumbar lamunan ka mangsa katukang mangsa-mangsa endah keur babarengan jeung buah hate. Sabot Iwan keur anteng ngalamun Parjo tawanan numpang harakna nyamperkeun bari cungara cengir. Kunaon si laing ulang-ulang wae euy. Mikiran awewe ha. Cenah bari cedakna jong kana bobokong Iwan atuh ngarenjag reuwaseun. Ret Iwan tanggah nempo ka Parjo nu ngajega hareupeun bari nulak cangkeng pok ngajawab bari leuleuy. Ah, lain keur mikiran awewe ngahulang sateh kuring mah teu ngarareunah awak. Sira asa bareurat geuning bieu kadeuleu maca surat ku dewek. Mana suratna deuleu? Ih, ulah da lain suratna naon. Kadiekeun Parjo nyentak. Moal tembal Iwan leuleuy. Ai, si laing rek ngalawan ka aing. Ieu, si laing mah jelema anyar, tangtu can wawuh, kangaran Parjo, jago ti Kebumen. Aing moal aya di dieu, lamun lain tas ngahakan jelema deuleu, ceuk Parjo bari nepak dada. Iwan ngan ukur mesem jung manehna nangtung serta gewat pasang kuda-kuda sabab nyaho. Parjo mah jelema harak, tukang sahaok kadua gaplok. Ai, si laing buka mata ka aing, rek ngalalakianan ka aing. Karawak Parjonya kala baju Iwan lebah dadana, durug-dug digusur. Iwan merean seeutik. Kak lengan Parjo ditewak, tuluy sakaligus dipurilitkeun ka tukang, cedak dijejak lebah bobokongna atuh solontod. Bro, Parjo labuh ngajolopong. Tapi gewat ngagurinjal deui matana jadi buringas tapi hatena mah ngarasa kaget dumeh teh tela musuhna teh boga pangabisa dina gelot. Sarenteng narajang tapi Iwan geus nyampakeun kuda-kuda panarajang musuh digiwarkeun ka kenca bari leungeunna nyodok kana angen sedeng suku katuhu rikat ngarengkas atuh ngan sakilat. Heat! Blak Parjo nangkarak bengkang. Sirahna ngageledug kana tembok panjara. Lang sirahna karasa lieur kukusekan sakedong geus kitu mah teu hudang deui tuluy kapaehan. Harita breg bae babaturan Parjo ngalingkung Iwan atuh Iwan reuwas geus teg panyangkana bakal pada ngarempug. Geuwat taki-taki panonna mureleng angtang ngajak padungdung ka nu rek meraan Parjo. Suasana anu tegang kitu teh kapegat ku datangna sipir panjara.
Nanaonan eta teh? Hah? Nanaonan? Cek sipir bari merongos. Si Iwan gelut jeung Parjo tembal nu saurang. Magas, bubar kabeh. Sipir ngokang senjata nyingsieunan atuh nu rek ngarempug teh teu tulus guwat nyaringkah sieun ku si Mak Bedil. Tinggal Iwan ngajengjen sorangan tadi nama manehna rek diuk deui tapi digeruan ku sipir. Iwan, kudu madap ke kantor. Iraha Iwan ngagebeg rewas. Ayeuna aya milu jeung kuring. Iwan digiringkeun ka kantor gek diuk hareupeun meja direktur penjara. Anjeun nu ngaran Iwan Kurniawan teh. Direktur mariksa. Leres abdi Pak. Iwan unggok hatena ratug tutunggulan. Rewas dumeh kari-karitas galungan jeung Parjo tuluy dipanggil ka kantor. Direktur netep kena banget ku siwal ngaluarkeun rokok song diasongkeun ka Iwan. Yeuh, rek udud, cenah ngomong nalelei semunu somea. Iwan mencerong heula kana banget direktur geus kitu kop nyokot sabatang. Atuh nuhun Pak. Iwan rada heran nempok direktur pasemona somea teh da biasa nama sok galakna keran. Iwan, nyaho maksudna pangna ayeuna dipanggil ku Bapak? Henteu Pak. Kieu maksudna mah Iwan. Direktur nyerang heula mangnyundutkeun rokok Iwan sut nyundut rokok manehna. Geus kitu pok neruskeun. Poe ieu perkara anjeun geus meunang kaputusan pikeun bebas tina hukuman. Ada sabab pihak kepolisian geus meunang keterangan anu ngahampangkeun tuduhan ka anjeun turut sakaligus ngabebaskeun tina hukuman. Nurutkeun keterangan Juhro sanggeus cager ti rumah sakit. Sebenarnya nu mergasa manehna teh lain anjeun tapi baturna keneh. Nya eta maksudna rek mitenah sangkan maneh dituding nyieun Rajapati tur nepi ka dibuina. Tapi ari hukum bebeneran mah moal beunang dibobodok. Nya geuning akhirna mah kaboker mana nu beureum mana nu hideungna. Jadi cindekna mimiti poe ieu anjeun meunang kaluar ti dieu sabab anjeun mah tetela teu boga dosa. Kasaksian ti Juhro geus cukup ngajait ngaran anjeun tina pitenah deungeun. Ngadenge kaputusan direktur teh Iwan ngan bati bengong teu ngomong sakemek-kemek acan panon ngembang tandaning bungah taya papadana. Ke Pak. Ieu teh leres atana pimung sakadar ngadoja ka abdi. Iwan rada cangcaya keneh. Benar Bapa mah lain heureuy sabab anjeun oge tangtu nyaho sorangan. Di dieu mah lain tempat heureuy. Duh, hatur nuhun atuh. Abdi muji syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa. Rehna parantos ngajait diri abdi tina musibat. Iraha atuh abdi diwidian wangsul kana rompok. Ke sabar sakedeung, urang bereskeun heula suratna. Jeung omat tong wakaloba omong ka babaturan, bisi aya balukar anu goreng. Mangga tangtos ditumutkeun pisan. Namung sataacana abdi bade tumaros dupi nu saleresna milampah jahat ka Juhro teh saha. Soal eta mah Rusia polisi teu kudu dibejakeun ayeuna lantaran engke oge anjeun nyaho sorangan. Iwan digiringkeun deui ku sipir ka jero bui tapi ayeuna mah lempangna teu ngelu kawas tadi beungeutna dangah tur pasemona cahyaan deui lantaran geus sidik bakal kaluar ti panjara. Isukna kira-kira wanci haneut moyan Iwan geus ngajanteng hareupeun lawang lembaga permasyarakatan Sukamiskin. Pakaian anak geus salin ku pakaian nu ilahar jelema bener kaluhur ka meja bodas kahanda pantalon pulas kopi. Sanggeus aya di luar penjara Iwan bingung ka mana nu kudu dituju. Hatena ngadak-ngadak sumpeg komo ari ras inget yen buah hatena poe kamarina geus dikawin batur sakumaha ceuk dina surat. Rek naon balik ka imah oge ngan ukur pika nyerieun wungkul. Sabab tangtu poe kamari teh nunung tulus kawina ka si Hadi. Tur peuting tadi teh duanana oleng panganten. Moal aing moal balik ka imah sabab tangtu matak nyuat-nyuat wae kana hate. Jeung deui tangtu batur mah nyangka goreng ka aing sabab di henteu-henteu oge aing teh ruruntuk buian. Ngaran aing geus eueuh hargaan kitu ceuk pikiran Iwan bari teu karasa sukuna mimiti ngalengkah tuluy lempang sakaparan-paran.
Jalan keur mejehna rame ku jalma-jalma nu rek arindit digawe aya nu kana sapeda, nu kana motor jeung kana truk, kabeh ka jurusan Bandung. Sajeroning lempang Iwan nurat reret neangan sugan aya nu wawuh atawa nu sakira bisa dipiluan. Ku kersani Gusti Nu Maha Adil. Keur bingung balaweng kitu teh rag aya truk nu pinuh ku kuli-kuli eureun hareupeun pisan Iwan. Turun heula, mobil rek deumian heula, pelakna ngagibag, ceuk supir ngagorowok ti hareup. Panumpang jatjut tarurun katempok ku Iwan kabeh marawar rangsel sarta ting sulagrang perabot kayu jeung sendok tembok. Iwan srog nyamperkeun ka kuli nu geus boga umur api-api menta seuneu keur nyundut rokok. Punten Pak, bade nyuhunkeun seuneu. Cenah barigok cingogo hareupeun, da kuli teh harita ngalungsar dina kuta. Songasongkeun ududna bari mencrong kana beungeut Iwan. Hatur nuhun, Iwan nyerebungkeun haseup udud tina irung, geus kitu pok nanya deui. Dupi ieu teh bade arangkat ka mana? Geuning sapertos rombongan nu bade didaramal. Kapan rek ka Jakarta, Den? Kuli-kuli keur ka proyek Senen. Oh, padamel kangge ka proyek Senen atuh nembean panginten sedayana ge. Sapali aya nu nembean, sapali deui mah nu nyarlang balik heula ka lembur. Kumaha upami abdi bade ngiring digawe kinten-kintena tiasa sawioskeun naon we dipernahkeunana mah. Sigana moal bisa lantaran geus loba teuing malah proyekna sakodong deui ge anggeus. Sing hawatos we ka abdi Pak, manawi we atuh di ditu kengeng pacabakan. Iwan ngalengis hayang dipikarunya. Sajeroni ngomong kitu teh hatena mah teu weleh deg-degan, sok inggih sieun teu dipikarunya, hatena manteng kanu kawasa. Kuring mah teu kawasa narima pagawe, tuh kudu ka pamandor atuh. Ki kuli teh nuduhkeun ka lalaki di baju drill bulau anu keur nangtung gigireun mobil. Naon teh aja? Mandor nanya dumeh ngadenge obrolan kulina jeung Iwan. Ieu nu bade ngiring di damal sauna manawi aya keneh lowongan, tembal ki kuli anu ngaranna Ki Baja teh. Nya hayu we, teu naon rek milu mah. Da kabenaran perlu keneh saurang deui. Kira-kirana bisa kana pasangan? Sawios kana naon-naon oge Pak. Pokona mah asal tiasa digawe, ceuk Iwan atohun. Teu kungsi lila mobil geus beres deui atuh Iwan tuluy milu naek jeung kuli-kuli sejena. Hatena ngarasa bungah dumeh geus manggih jalan pikeun ngajauhan lemburna, sugan ari jauh ti Bandung mah hatena teu kasuat-suat teuing. Kira-kira bada asar Iwan geus tepi ka Jakarta sarta tuluy digawekeun jadi tukang tembok di proyek Senen. Kakara saminggu awakna geus loba parobahan. Kawantu digawe mentrang maneh di anu panas, kulit jadi hideung. Buukna semu beureum balas kaaburan semen gresik, satulang-tulang karasa nyereri. Bajuna karucel jeung ngipisan ku kesang, malah lila-lila brah wae soek ngang karawak. Rebun-rebun keneh pagawe-pagawe geus ngobrol ngadagoan waktu ngamimitian ngahanca garapanana di tempat nu keur dibangun. Isuk-isuk eta Iwan katibraan sarena nepi ka teu inget di wanci subuh arinya panona beunta. Kaguyahkeun ku batur-baturna kasampak langit geus kaciri geus caang kaciri tina sela-sela bilik bedeng nu carang. Barang rek cengkat awakna karasa asa alaleumer jeung sirahna karasa bareurat teu gararenah. Purungkut deui ngan kicep-kicep bae lalaunan bari nangkep sirah ari ceulina ngadedengekeun nu hoghag ngaromong silih tempas bedas. Nakumaha ari anemernya euy, dewek mah ngarasa kohol, dalam menteras kana ka era mah geus dirontok manten meureun kamari oge, ceuk mandorna ta ka anak buahna. Nya Mang, nakumaha atuh eta teh? Pagawean benang hese-hese teu kapake, ari kuring mah da kumaha Mang Mandor we. Mulun tukang tembok nu nangkep tuur bari melenyun udud. Puguh we, atuh kuring oge deui, da sakumaha panuduhan aneh maru kudu kitu. Ari kamari
mani dialungkeun tah gambarna oge ka kuring. Pamandorna tah ngebrehkeun gambar ke tukang tembok. Tah tembok teh ukur 3 parapat, lain ku ventilasi tapi rek dipasang kusen cenah. Tapi kana pamikul tak sama 3 parapat sayagikeun we keur dudu kusen. Oh jadi kitu atuh ari saur Mang Mandor bade ku ventilasi cenah. Nyaeta ane merburung kamari ieu kitu. Nah ari ayeuna kudu kieu. Lain sentimen tah ka dewek. Mandorna tah pepeta terus nuluykeun ngomongna. Hati-hati sia lamun sakali-kali deui ngambek kawas kamari. Wah aku dewek mah moal diantep rek dilawan. Hayang nyaho tuh man euy. Bongan ka urang teh nganggap kanu celepung pisan. Iwan nu harita merongkol keneh beki anteng ngadedengekeun bari nyawang kajadian kamari. Nyaeta ane marangambuk ka mandorna tak pedah aya kasalahan pagawean. Pasangan bata diburak barik sarohangan bari terus hohoak ka sakabeh pagawe. Iwan oge mending ngadeg-deg bakat ku kasima nenjo ambakna ane mer nu bayuh-yuh jangkung gede. Bakatku serab ku ane meretea manehna ngadedetkeun topi bututna munian beungeutna. Keur ngarasakeun kitu ujug-ujug cekuk kana bujurna aya nu najong. Udang euy geus beurang. Nah kawas digawe di buyutna weh. Iwan ngorejat terus nguliat ari red kanu najong. Tetera boja ngajega keneh gigireun. Teu loba omong buru-buru wae hudang tuluy ka cai rek si beungeut. Bajuna nu geus lawas teu ngambecai karasa manit tiis kareunang kana awak tapi teu dirasa. Da puguh rek ganti ku naon. Menta ka saha boro-boro aya nu mere nginjem oge eueuh. Komo kana kudu meuli mah jajauheun ka bedag. Da puguh keur dahar oge ka cidak kurat karetna keur mah upah nu ditarima ku manehna dina jero saminggu teh teu pol katarima. Sabab nu 2 poe mah dicokot ku mandorna ta. Sabab tadina Iwan minang saraya ka mandorna ta teh hayang milu digawe teh. Lamun geus waktuna dalahar batur-batur mah sabedeng mah ngariung balak kecerakan curak-curak dahar jeung nu ngeunah. Ari manehna mah kalah kanyingkur kanu jauh. Neangan dahareun nu murah sakapeung mah tara nepi kana sangu. Atuh nu di daharna teh ukur bangsa raraeheun bae. Kayaning kulub sampe hui atawa naon bae dahareun nu semeg ngan hanjakal. Di Jakarta mah eueuh jibeh cacakan lamun aya moal teu kana jibeh muruna. Sabab hiji oge matak seueuh. Ari di ditu mah aya oge kueh pancong teh dikebut 3 guluntung teh matak leneng. Bismillah. Cuk Iwan gegerenceman. Cag kana pacul rek ngamimitian digawe. Nyigut-nyigut maneh. Ambeh kapake ku mandor. Sanajan awakna ngarasa ting jarenghak ari ngayunkeun pacul teh komo lamun geus regeyeung ngangkat gotongan. Cangkengna maneh asa potong dalugdag daligdeug rarampeolan. Sok atuh sing balik barang gadag teh euy. Si laing mah keuyeub apu pisan. Kawas nu teu nyatu bae. Kalah kagaji buta wungkul. Cuk si boja bari durug-durug nyeredkeun ti tukang atuh Iwan teu tolonjong kabenaran di tempat anu teringgul ku batu gelede deui. Bro ti kusruk. Kunaon euy? Bet molor di dinya. Rek lalason mah di ditu we atuh di bumi mitoha. Cuk nu sejenting karoroti nu anggang. Si boja nulak cangkeng barinya kakak seri bangun geunaheun pisan. Reup teh ditinggalan Iwan asa paroek bakat ku nafsu awakna mending ngaleper huntuna kekerot. Korejat nangtung bari ngeprukan bajuna nu pinuh ku keusik. Sukuna katinggang ku gotongan aduk nu lain lumayan beratna. Nyeri euy, kade atuh bisi labo deui. Cuk si boja ngagak-gak seri. Iwan teu nembalan ukur nyabakan nu nyerina bae. Kesangna rian barijil. Kumaha teu nyeri euy? Rarasakeun we nyeri mah. Sok lah buru-buru yeuh geura digawe deui. Cuk si boya deui bari gap kana gotongan aduk. Iwan nguliat teu loba omong kop bae ngajungjung gotongan. Regayang digusur. Tanagana ngadak-ngadak bijil segala nu karasa jadi leungit. Timbul tanagana kadorong ku nafsu nu ngagegedeg.
Boja tiba baranting kagusur ku Iwan pikiranana rada beda rasa. Wah, ngambek ya si Iwan. Awas ku aing dikusrukon deui sia. Keri ditu tuh deket pasangan kebak, cek pikir si Boja. Iwan beki tarik lempangna setengah lumpat barang geus deket kana pasangan kebak, karasa si Boja nyeredkeun deui. Beget teh Iwan ngarandeg disakalikeun kuda-kudana mani nyeblok kana taneuh. Atuh si Boja asa nemra gotongan bincurangna keduk kana kai gotongan teh cudalit cungkir. Sirahna dibebas kana aduk terus kokosehan rek hudang. Keur bae batur-baturna surak ting corobok nyurakan si Boja. Iwan ngajanteng tenang bangun nu teu gugup tereuwas panonna mencerong ka si Boja beri seri semu nunang tang. Korejat si Boja hudang heat bae acung-acungan tutunjuk beri susumbar. Kurang ajar sia, rek jumago ka aing. Kagak tahu lo, gue anak Banten nih. Mau kenalin lo sama gue? Wah, garas lo, pala lo, rasain nih. Ngomong nak itu teh si Boya beri sebuk narajang ka Iwan, pereupna mani buleud. Hiuk, menang 2 embatan teh mislog. Kabeh teu kena kana sasaran da Iwan ikat micen panonjok ka gigir. Oh, beneran lo nih? Emangnya lu jago? Jangan minggir lo raja. Emang pengen tahu pengadatan si Boya anak selon? Si Boja susumbar nepak dadana. Iwan mundur bari ngareretan panying cetan. Memang si laing teh abong diantep ku dewek. Sok kekeh teuing mah hayang ijen jeung dewek. Ayeuna dewek geus moal sabar deui dihina ku si laing. Alah, ngotot lo. Emangnya lu udah kagak betah hidup kali ya? Sebrut si Boja ngarontok. Mata gelap Iwan mecah kuda-kuda bari merek gibas ka gigir belah katuhu. Atuh suruntul teh si Boya nyoloyong tanagana tamplok kabeh kadupak angin. Bru dibobot kana barangkal. Korejat hudang bari nyengir gadona geus ngucur ku kecap terus maju diatur salengkah-salengkah. Panona murulang kawas munding edan huntuna kekerot. Iwan tenang paromana teu kedar sarta bibirna katembong rada imut bangun ngahina. Rasain deh, kagak lama lagi lu hidup. Wah, tong ngomong ya Jakartaan si laing. Dedewek mah moal sieun, ceuk Iwan bari cebi. Duanana silih incara pada caringcing pageh kancing. Caringeus bisi kabongohan pereup. Batur-baturna ting berebet lumpat nyalamperkeun bari ting gorowok ngabobotohan. Ayo lawan, gere, sanu eleh urang potong. Atuh nuker silih incar teh beki ngagudag-gudag nafsuna. Komo Boya mah geus leungit di temah wadi wawanena geus diranjing ku setan. Atuh ngan seburut deui bae narajang. Gabrug ngarontok ka Iwan, pelicat Iwan nyingcat. Serebet, karawak bae leungeun Iwan ditewak ku si Boya. Dermuih nurek motongkeun leungeunna jeung nunahan. Heup, sora Iwan handarwan bari ngagebrig taneuh. Gurawil bae jadi tibalik nu dicedak teh leungeun si Boya pigeulangna pisan nu katuhu. Lepsikuna didengkek ari kuda-kudana disodok atuh koleang si Boja ngadayagdag. Bru ti bebet ku Iwan teu dibere omber het dipindok. Dipeupuh cecelingna. Sorana ngoceak. Udang sia Iwan merongos. Tapi teka nyahuan suku si Boya ngabongohan seat Iwan disapu. Atuh blak bae ngajajapang. Gebrug ngarontok kana beheung terus dikakasap. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.